Nah, tuh udah baju. Pamajikan mah geus ngareuwih wae da. Tapi da kumaha nya? Ku aing toel sare di toelan teh nongongan itu. Bisa bacon we. Bacon memang. Bikin wae gitu. Bacon memang. Ya nyanyi lah ayeuna. PPKM pamajikan pekong mere. PPKM popotongan pekong mere. Lieur kondisi siga kieu hayang balanja itu ieu. Lieur kondisi siga kieu hayang balanja itu ieu. PPKM para pisan kamalinaan. PPKM pada kudu mikir. Rakyat nurut kana aturan asal ejeng solusina. Rakyat nurut kana aturan asal ejeng solusina. Jadi urang teh nya lamun mere aturan nitah ngalarang itu ieu teh bere solusina bere beasna. Sana cicing di imah da urang-urang teh lain teu sieun nya lain embung nurut. Da bingung lamun urang teh kalau teu dagang arek keur sapopoe di mana nya. Maranehna mah ngeunah. Aya gaji pokok. Coba juga urang pegawai gitu work from home dibayar kan per bulan. Work from home kan PNS gitu. Mata urang mah ku aing ceraikeun pamajikan mah ek nean PNS mejong-jon gitu mun aya kondisi siga kieu teh.